Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kumaha damang adik-adik kareueus teteh sadayana? Alhamdulillah tepanggih sareng teteh dina acara anu sami nyaeta dongeng barudak. Di edisi 35 ieu dongeng anu bade dipedar teh judulna Kapasar, biasana Dede Rostiana. Carios ieu kantos dimuat di majalah Mangle nomor 2750 edisi 3-8 Oktober tahun 2018. Dede Rostiana pangarang anu asal ti Tasikmalaya, nyupri sakola di S2 Administrasi di Galuh. Anjeunna cepeng damel di SMP Pasantren Cintawana. Lian tingawulang aktif sebagai pengurus MGMP Bahasa Inggris di wilayah Kabupaten Tasikmalaya. Oge aktif selaku pengurus KGPJB Komunitas Pengajar Penulis Jawa Barat. Lian ti aktif di komunitas media sosial, Dede Rostiana oge produktif nyerat. Karyana tos dimuat di Pikiran Rakyat, Galamedia, Pos Bali, Kabar Priangan, Siap Belajar, Majalah Mangle, Majalah Guneman, oge Majalah Sunda Midang. Tos medalkeun 70 buku antologi, puisi, cerpen, cernak, fiksi mini, sareng artikel. Teras tos medalkeun buku tunggal nyaeta antologi puisi Merindu Bulan, Media Guru tahun 2017, Sunrise di Matamu, Situs Seni tahun 2017, Carpon Bahasa Sunda, Tatu, Situs Seni tahun 2018, Bunga Senja, kumpulan cerpen tahun 2020. Kiwari, pangarang linggi di Kampung Pengkolan, RT 01 RW 01 Desa Cikadongdon, Singaparna, Tasikmalaya. Carios ngeunaan ka pasar nyarioskeun putri anu ngiring ka pasar sareng mamahna. Mamah putri sok angkat ka pasar saminggu sakali. Sateu acan angkat ka pasar, mamahna masihan artos receh ka putri. Cing, kinten-kintena. Kangge naon eta artos teh nya? Saena dangukeun cariosna dugi karengse adik-adik kareueus teh. Patalina sareng pasar, teteh bade medar heula ngeunaan pasar. Dupi pasar teh naon nya adik-adik? Pasar teh nyaeta tempat pikeun ical galeuh. Tah, ayeuna urang tataan rupi-rupi pasar numutkeun sifat sareng waktosna. Muka hiji pasar harian nyaeta pasar mengayakeun kagiatan ical galeuhna unggal dinten. Contona pasar tradisional. Nomor 2 pasar mingguan. Pasar mengayakeun kagiatan ical galeuhna saminggu sakali. Contona pasar Kliwon, pasar Senen sareng sajabina. Nomor 3 pasar tahunan nyaeta pasar mengayakeun kagiatan ical galeuhna sakali dina sataun. Contona Pasar Raya Jakarta atanapi PRJ. Teras nomor 4 pasar temporer nyaeta pasar mengayakeun kagiatan ical galeuhna dina waktos irah wae, tiasa dadakan luyu sareng ayana kagiatan anu dibadantenkeun. Contona Bazar Mira. Ayeuna rupi-rupi pasar dumasar cara transaksina. Muka hiji pasar tradisional nyaeta pasar anu dina hal ical galeuhna aya transaksi silih tawis pangaos. Nomor 2 pasar modern nyaeta pasar anu dina hal ical galeuhna teu aya silih tawis pangaos. Kumargi pangaosna tos dipas tur teu tiasa ditawis deui. Contona supermarket, mall. Tah, eta rupi-rupi pasarnya adik-adik.
Ayeuna mah urang teraskeun we nya kana dongengna. Kumaha? Tos siap sadayana? Ka Pasar, karya Dede Rostiana. Saminggu sakali Mama Putri angkat ka pasar. Balanja sayuran sareng bumbuahan. Di pasar, sayuran sareng bumbuahanana sami saleger, asal kedah pinter milih. Salianti eta tiasa nawis, aya deui kaunggulan nu sanesna. Salah sawiosna pamiparantos ngalanggan, janten wano sareng urang pasar sapertos baraya. Teu sesah paminitipkeun balanjaan. Mah, hoyong ngiring deui ka pasar. Putri nyarios ka mamahna. Putri nembe kelas 3 SD. Biasana Putri hoyong ka mall sareng ayah, walar mamahna. Sami resep ka pasar oge, abi tiasa ngabantosan mama. Hayu, tapi teu keng rumahu. Da di pasar mah rarujit. Mangga mah. Tah, candak receh kanggo nu bara maen sareng nu ngamen. Saur mamahna bari ngasongkeun kantong plastik. Ku Putri dicandak, teras dikucerek-kucerek. Lebetna receh kencering hungkul. Lebetkeun kana bipak abinya mah. Mani bade nyandak tas gandong sagala, sapertos bade ngabolang wae. Sami sareng adventur atupanan, walon Putri bari imut. Laju duanana megat angkot anu kapasarkeun. Kirang langkung setengah jam dugi ka tempat anu dituju. Jurut tina angkot, mapa sakedik kajongko langganan mamahna. Damang ibu, gening sareng nu geulis. Nu icalan sayuran naros dareh deh. Alhamdulillah, muhun kaleresan pun anak nuju presakola. Waler mamahna. Teras naroskeun pangaos sayuran. Mamahna ngagale kentang, wortel, sareng rupi-rupi bumbu. Sok Put, ngiring milihan kentang sareng wortel. Anu saleureuk keneh. Mamahna Putri nyariosna lalaunan. Anu teu peotnya mah, Putri oge ngawaler lalaunan. Laras, saur mamahna. Nuju tonggoy milihan sayuran, genjreng anu ngamen. Putri masihkeun receh anu tina kantong plastik. Teu lami, kurumuy murang kali alit, bari noelan Putri. Sodakona teh. Sakedap, saur Putri, teras masihkeun recehna. Sayuran rengse di kiloan. Mamahna masihkeun artos bari ijab kobul sareng nu icalan. Nyanggakeun artosna nampi barangna. Nyanggakeun barangna nampi artosna, hatur nuhun. Sawangsulna walar mamahna. Hayu, urang kapalih ditu. Aya pesen jeruk. Abdi mah hoyong anggur mah. Nyamahnya. Muhun, anggur sareng jeruk tiasa dilebetkeun kana tas gandong Putrinya. Mangga mah. Katingalieun ku Putri caket tukang bumbuahan, aya ibu-ibu parantes sepuh icalan daun cau, ngeluk nundutan. Bumbuahan atos dibayar, dilebetkeun kana tas gandong Putri. Putri noel ka mamahna. Ngawartosan, aya tukang daun cau pikarunyaeun. Yap kurang balanjaan. Muhun, walon Putri. Duanana nyaketan tukang daun cau. Sabarahaan ieu teh mak sakompetna? Mamah Putri naros. 5.000-an ibu, saurna. Meser 2 kompet. Mamahna Putri teu nawis deui. Ngaluarkeun artos 20.000 salambar tina loketna.
dipasihkeun ka tukang daun cau. "Wios mak, teu kedah diangsulan," saur Mamah Putri waktos ninggal tukang daun cau musiwel kana dompetna. Janten teu cios ngaluarkeun artos kangge pangangsulna. "Hatur nuhun Ibu," sawangsulna. "Mugia kagentosan kuno langkung-langkung." "Amin." Duanana ngawaler sasarengan. Tilu lengkah ti tukang daun cau, Putri ngalieuk. Breh, katinggal tukang daun nuju mukaan loket nuju memeres artos dina loketna. Putri noel ka mamahna, bari ngaharewos. Mamahna gumujeng. Dina dompetna maning ngentep 100 sareng 50 ribuan. Teu lami aya bapak-bapak nyaketan si emak tukang daun cau. "Mak, bade ngiring arisan kanggo kurban teh?" "Bade atuh Jang, yeuh." Walerna bari masikeun artos nu ngentep dina dompetna. "Alhamdulillah, bagja tiasa kurban. Lunasnya Mak?" "Alhamdulillah." Si emak katinggal bingah pisan. Nu naringalikeun oge ngiring bingah. Sadayana nu ninggal kalebet Putri sareng mamahna ngucapkeun alhamdulillah. "Hayu urang uih," saur mamahna Putri. "Muhun," walar Putri. Duanana mapah nyaketan pengeteman mobil angkot. Bari mapah, Putri tataros ka mamahna. "Mah, boa nu bara main sareng nu ngamen oge seueur artosna?" "Wallahu alam, teu sawios. Mung urang teu kenging gaduh emutan awon. Urang mah sodakoh we." "Da moal ica ganjaran kanggo nu sok sodakoh mah," waler mamahna Putri. Putri unggut-unggutan. "Sapertos tukang daun cau tiasa kurban bakating ku hoyong gaduh ganjaran nu langkung ageng," saur mamahna. "Sakitu kaayanana seperti sekitunya mah. Muhun. Tah, kantenan upami tiasa mah urang kedah langkung ti kitu." Duanana naraek angkot jurusan nu kalemburna. Tah kitu dongengna adi-adi sadayana. Mugia naon anu dipedar ku teteh seueur pulunganeunana. Ka sadayana anu hoyong naskahna dibacakeun tiasa kintun ka email di handap. Subjekna dongeng barudak. Sakitu anu kapihatur. Hapunten tina samudaya kalepatan. Tonton teras YouTube Miradia Official. Teras di like, komen, share sareng di subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.